masalahnya? Bujur wae jadi masalah gila. Lain gila sok sanu teh. Hayang bujur baturnya. Deui atuh. Nusa eutik cenah nu ngeunah mah nu teu pirang cenah nu mata mah nempo nu batur sok asa ngeunah siga gareulis ceuk hate lain rek ngagorengkeun ka batur geus baroga eta tapi osok ngaku duda nu ngaraku bujang oge aya baroga anak ieu teh alah kacida dulung dungdang dulung dungdang nu kitu teh pan teu hidang dulung dungdang dulung dungdang ceuk kuring mah mata kuyeng rumasa kuring oge rumasa najan geus boga sakabeung sok kagoda teu kaok nempo bujur anu muih kuring mah meni uih. Lamun kitu mah urang teh kudu karunya ka pamajikan jeung ka anak. Terus teh lamun ayeuna urang babalikan deuk ka mana lamun dua. Nya si karunya Itu nyerahkeun nu kolot teuing meureunnya. Karasa. Masuk miluan eta nu kolot. Masuk miluan ya. Bingung. Nusa eutik cenah nu ngeunah mah nu teu pirang cenah nu matak mah nempo nu batur sok asa ngeunah siga gareulis ceuk hate lain rek ngagorengkeun ka batur geus baroga tapi osok ngaku duda nu ngaraku bujang oge aya baroga anak kacida dulung dungdang dulung dungdang nu kitu teh pan teu hidang dulung dungdang dulung dungdang ceuk kuring mata kuyeng rumasa kuring oge rumasa najan geus boga sakabeung sok kagoda teu kaok nempo bujur anu muih kuring mah mending uih. Gerapek rasakeun ku Ana jeung Bu Pi. Karasa meureun init-initan ka ditu lamun eueuh bensin. nah itu Bener teh. Kabelaan aya nu diimah oge dijual. Ceuk paribasana nginjem. dipake ka mana? Hah? Dipake ka mana? Dipake ulin. Nusa eutik cenah nu ngeunah mah nu teu pirang cenah nu matak mah nempo nu batur sok asa ngeunah siga gareulis ceuk ate lain rek ngagorengkeun ka batur geus baroga tetapi osok ngaku duda nu ngaraku bujang oge aya baroga anak kacida dulung dungdang dulung dungdang nu kitu teh pan teu hidang dulung dungdang dulung dungdang